Nah kawari kadulur-dulur tah ayeuna abah mah nah keur nanya kieu bade kukulilingan deui. Nah abah teh keur kukulilingan bade ninggalan kaayaan Masjid Al Jabar. Abah teh bade kawari-wari kadulur-dulur komando sarti bisi ka abah mah hapunten abah bisi aya kalepatan boh agungna boh alitna sabab manusia mah aya dosa nu karasa nu teu karasa. Mudah-mudahan we kawari-wari kadulur-dulur aya cipiwelasna aya pah ampunten ka abah. Ah sami-sami we atuh wargi-wargi bisi aya kalepatan ka abah ku abah dihapunten. Abah teh mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal bakti salira teh ditampi ku Yang Maha Agung. Aya buruhanana, aya imbalanana. Tah urang teh dimodalan we ku iman jeung takwa anu percaya yakin aya hiji barang teh pasti anu ngadamelna. Tah urang mah udah dimodalan ku iman, ku katakwaan, takwa anu salaras-sarasna ulah asal-asalan, ulah asal-asalan kasayan mah ulah diinget-inget. Tah awonan anu ka aku lampah nu ka tukang keur kalepatan urang sok tobatan. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tabah mah panjang anu dipedar anu sayoskeun kaayaan di Masjid Al Jabar teh tuh ti suklakna ti siklukna ge pada darongkap hayang ninggal suasana di Al Jabar. Abah rek mengucapkan jazakallahu kasiro kasayan neng, kasihan ibu, kasihan wargi-wargi, kasihan pemuda-pemudi. Abah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.